Lain Kang, teu nyangka nya ieu si Acim mah. Heeh. Duh, aing mah lain beja nama cenah keur boga proyek. Proyek di mana cenah? Bangunan teu apal di kota cenah di mah. kota. Heeh. Manehna teh labu. Labu? Heeh, keur ngecat gedung cenah. Labu terus katimpa cet. Ketimpa cet. Heeh, aya kabar mah cet. Kumaha? Cet teh warna biru. Warna biru. Oh. Kalau tinggalin kan? Besok tinggalin apa? Aduh. Kare Cim, tong motah teuing. Maneh ke di akhirat moal aya nu nganjukeun rokok, ingat tong sok nganjuk ya. Heeh, untungna eta Cesumi ngaredokeun, ieu boga hutang heeh. Itu nama. Kadewe sing tong motah teuing. Sedih urang. Nah, sedih atuh dari. Tuh kan ya. Udah, itu balik. Tadi Rizky ya, Lain yang Ali. Nah, asa sing paling kaki ieu santai. Lain teu nyangka si eta si Acingnya. Bener. Sugan teh Karunya mal pondok umur. karunya nama da di akhirat teh randa gitu. Makanya saya Beda jeung di dieu. Lain ya bedana kumaha sih teteh carita teh urang mah Mainan teh dititah di mana gawe di mana? di gedung, teh ngecat gedung, udah di Soledad, labu, handap di lantai 2 cenah. Alhamdulillah. Tah pas ku labu teh katinggang ku ieu kalencet, cet anu isi 25 kilo. Oh, paina. Kan sirahna pisan eta mah. Karunya we makanya indungna eueuh mangkat atunya. nu nyaho nya keluargana nya. Heuh pongpong lama ieu pan can kawin deui manehna. Pisan kawin deui. Mun tak karunya di dieu lobarana di akhirat mah sugan akhiratna da Asap kuring saing paluling kaki. punduk nih. Tadi Rizky ye di lah. Oh anjing, aing di jero makam teh. Neu batu-batu acan, aing mah pusing aing Aduh. Mana batur? Yo baturan ka dari atuh lah. Aing. Ningali barudak bukan araya batur. Aing jangan Ali ya. Ada ngebeja di si eta di si Kasman. Heeh. Cenah mah kabanjur pucet bener cat biru. Eta teh jadi si cat teh warna biru udah kur ngecet mah teh ngecat gedung keur naon lah gedung eta teh. Catna bener warna biru wah eta teh. Lain atuh cek urang ngabelaan naon nya. Boga pamajikan teu cek urang mah nya. Kan meureun manehna di PHK gawena. Jadi sagala di ieu di gawean gitu. Lain suka ngomongkeun we si aya ieu mah. Makanya urang boga utang rokok ka si Acing teh. Aduh astagfirullah. Bukan hutang rokok. Ini nemen teh rokok wae ge banyak ditagih itu dari di akhirat atuh. Sing diredokeun mugi-mugi ditampi iman Islam lah. Mugi jati mulang ka asal we. Ada Korowan. tulungan aing ada. Ini pasang beriding dia ya. Ada Obatnya soalnya masih soal si Acim harus beriding dia ya. tulungan aing ada. Beriding ya. Eka mana tuh ada? Ih, beriding ya. Gimana tah? Ada. Sudah soal si Acim Ada. dia beriding dia. Ada. Soalnya masalah si Acim jika namanya manggil-manggil. Aduh, dia beriding ya. Aduh.
Surat di mananya surat si Acim teh nya? Astagfirullahaladzim. Ocong. Enggak lah, itu teh bicara tinggi. Tapi kemana tuh? Astagfirullahaladzim. Ayo pocong, apa kamu sini banyak? Salah, cicing beut teman. Di mana, Man? Tadi pengen kelanjeng, kok belinya? Oh, di tanggal berapa tuh? Di sini ada banyak. Wah. Pantesan tadi merinding wae. Wah, iya urang banyak balik. Ternyata teh ada ketujuan ya akhirnya. Kumaha balik ka itu? Ya sekali nungguan salah. Bisa dia bisa sawah. Ayo. Run. Orang elo atuh milu ka mana mana? hanya teh geus elo-elo urang Eh, sebel teriakan tingali ka mana wae? urang mah nyaho ningali ente mah ka mana-mana ge. Aing mabok culangan wae we batu. Nanti ajak-ajak dirinya mah. Ari itu si Acim teh lain. Are mana tuh sieun ke orang? Mana kunaon? Iya, tuh make lawan biru kieu. Ya gitu orang masa ulin-ulin ngajakan ulin hayu orang mah. Artinya nyahonya friend. Orang mah nggak sama tanya Maot wiraha maot. tanya Biraku maot gendingan piraku boehna warna biru kieu ari mana ki? tuh boy orang mah warna nage Alus anu jiga bobotoh aslina ente. Panaing udah main bola. Kan bola naon ganteng. Orang mah jadi kekebut deh hungkul karunya keur hareudang bener tinggi peting pemain gawang. Ente mah jadi gelandang meureun gelandangan Ya begitulah kira-kiramu. Ikut dong. Ada yang tarik mabok wae-nya. Sia non maksud ngelarang-larang aing kepet tuh aing sia. Hampura atuh. Geus teh eta ulah bacot kebenaran aing di imah teu gablek sebeuslan ani ya. Buka. Buka ani. Buka. Ayo dari kaki. Boga salimut anyar. Anjing si Acim goreng milik anjing. Nyawa aing keur mabok ieu. Aduh selimut ge
tiris suasana putih, aduh. Tiris. Bener tiris pisan, tega-tega ingat aja lemah teh, aing tekan ka aing. Ampun, kan pulusan kieu. Aduh, nya geus aku rek balik ka makam. Oke. Sahabat Anwes 15. Inilah awal-awal mau syuting Pocong biru ya. Pocong Biru ya. Yang diperankan oleh Acim. Cim namanya gini Cim. Nah, Acim yang pura-pura jadi hantu gentayangan. Ya. Yang ini sedang make up dulu. Ya. Acim sekarang berperan jadi pocong biru katanya. Iya, pocong biru saya. Karena takut ditagih sama Bang Emok. Ya begitu. Saya juga malu. Malunya bukan malu, sih takut sih. Oh, iya. Datang ke rumah. Kan ini cuman acting. Siapa? Terus kapasan sok irungna. Kapasan irungna ke sorangan. Mana hidungnya? Ini aja. Oke, sahabat Anwes, tunggu videonya ya. Kan dibeungkeut. Kan dibeungkeut tuh nama. Mana? Ya nanti dibeungkeut ki. Oke, sahabat Anwes, ini proses make up pocong biru. Sip kamera lihat. Acim, gayanya dong. Gayanya oke ya. Sip. Oke, sahabat Anwes, pocong biru sudah mau selesai, tinggal pakai pakaiannya. Ya belum pakai kolor rumpul ya. Dapat. Serem ini. Hai guys. Oke, ini proses make up untuk pemabuk. Kudu lama maboknya anan ya teh. Jadi kudu nang satu ulah dari mah acting. Oke, sahabat Alwes, sip. Sok pakai heula. Pantes apa? Pantes. Teh heula tuh.